Aing pusing ku maneh. Bangor maneh teh. Lah pusing ka aing mikiranana. Pak, neng eta tarang beuki lega wae balik beuki muru dulu wae tah. Kan pusing aing ku maneh. Bangor maneh teh mau pusing we kolot, jadi we hulu bapak botak ge ya. Bakat mikiran maneh, mentaan duit wae hayu. Pira aku udah mintaan duit mah wajib yang jajan. Padahal bapak nak kertu buburu, bapak kertu boga duit, jadi pusing. Abah. Tepan siapa ke beuki lega wae itu lah. Lega itu teh berarti bapaknya lebih bangor ti ade. Sapi. Meureun tah karasanya baheula ge maneh ka urang kitu tah karasa geus boga anak we nya sarua kitu tah mantap kudu mikir geus sekolah teh kudu eling. Benar si bapak banget. Heeh, bangor kacida habatan maneh. Jadi aing dicarekan. Dan Geus ganeng lah pisan nyembedog urang bae ke. Itu kapan udah ngegolet tadi Oh, ye. atuh. Oh, geus ganeng budak-budak lah masuk kawan ka kolot. Kemana deh itu? Ka kebon. cek aing geus sia mengamimitian we pan aing dicarekan ku abah. Oh, Maneh mah teh sok loba kencing omong. Jadi we bapak kalau dicarekan ku abah. bapak ge nyarikan ade. Kalah beuki pusing wae aing. Maneh mah. Ya lihat tuh. Pantuda bapak ge nyeri dicarekan ku abah. Bisa geura ulin jeung lah. Ulang ngaganggu bapak ya keur ngemain motor, ulang Waktu ngaganggu. minta duit tuh lah. Aduh, pusing. Ngapan eueuh duit cek bapak ge bapak keur teu buburu. Kumpulin make duit, ulin we. Teu kudu mekal duit. Nah, yang jajan lah. Eueuh lah, duit di mana? Cin aku naon? Bapana, ning ieu si Pinta ceuri kunapan titah ulin tadi teh. Kalah ngalamotan hulu hayam. Pinsa kunaon eta kalah ceurik bari ngalamotan hulu ayam. Hayang pelan bae. Nah, ayam pae kalah diceng-cerikan bari dilamotan huluna. Pancek. Pancek si emak ge cenah. Penting. Kumaha? Kudu cenah cuang lamutan heula cenah. Aminah hirup. Iraha ngomong Iraha gitu. mah nya mamah ngomong kitu mamah tahan teu bener kamu.